Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Materi anu bade didugikeun dinten ieu nyaeta ngeunaan masih bagian kawih nu kadua. Tujuanana hideuk tiasa ngabedakeun naon kawih, tembang sareng kakawihan. Upami kawih minggu kamari terus dijelaskeun upami kawih mah lagu Sunda bebas nu teu kaiket ku aturan pupuh. Tah, ari tembang mah sami-sami keneh lagu ieu ge, tapi bedana lagu Sunda nu kaiket ku aturan pupuh. Naon ari pupuh teh? Ai pupuh nyaeta lagu Sunda nu kaiket ku guru lagu, guru wilangan, jumlah pada lisan, wata. Naon ari guru lagu? Ai guru lagu nyaeta vokal di akhir baris. A, I, U, E, O eta disebutna guru lagu. Upami guru wilangan naon eta jumlah suku kata per barisna, unggal barisna. Naon disebut jumlah pada lisan? Ada jumlah pada lisan mah jumlah barisna. Jumlah pada nyaeta jumlah baitna. Sabaraha bait. Amun watek sifat atanapi karakter tina eta pupuh. Nah sedih, bunga, pika serieun atanapi guyon. Nah, ari papasingan pupuh teh jumlahna aya 17. Dibagi kana 2, aya nu disebut sekar ageng, sekar ageng mah 4. Disingkat KSAD, kinanti, sinom, asmarandana, dangdang gula. Eta sekar ageng. Upami sekar alit aya 13. Nyata aya Mas Kumambang, Mijil, Durma sampai ka Balakbak. Eta aya 13 pupuh. Nah disebut sekar ageng jeung sekar alit, upami sekar ageng mah rumpakanna biasana panjang. Upami sekar alit biasana pararendek. Ini dia aya contoh pupuh sekar alit Mas Kumambang. Dina analisis pupuh Mas Kumambang, nu kahiji tahap kahiji nyata nganalisis guru wilanganana. Guru wilangan teh jumlah engang dina unggal baris. Baris anu kahiji nyaeta aduh ibuna hate gangantun abdi. Upami dianalisis Mas Kumambang guru wilanganana, berarti jumlah suku katana dietang we ku urang. Aduh ibuna tega ngantun abdi. Aya sabaraha? Aya 12. Berarti eta 12 guru wilanganana. Naon ari guru laguna? Urang upami guru lagu mah vokal di akhir barisna. Dina akhir baris kahiji nyaeta vokalna I, abdi, I. Eta disebut guru laguna. Jadi guru wilanganana 12, guru laguna I. Baris kadua guru wilanganana dewasa A. Upami guru wilanganana teu a can dewasa. Aya genep guru wilanganana. Jadi guru wilanganana baris kadua genep, guru laguna A. Upami baris katilu kumaha? Nya dietang deui. Abdi sareng adi. Eta guru wilanganana aya 8. Upami guru laguna adi I, berarti guru laguna nu baris katilu I. Males budi kasalira aya 8 suku kata dina baris ka-4. Berarti eta guru wilanganana 8. Vokalna atanapi guru laguna A salira A tungtungna. Jadi 8 A. Eta analisis guru lagu sareng guru wilangan pupuh Mas Kumambang. Jumlah pada lisanana, jumlah pada lisan teh berarti jumlah barisna. Baris kahiji aduh ibu, baris kadua teu acan dewasa, baris katilu abdi sareng adi-adi, baris kaopat malas budi kasalira. Eta jumlah pada lisan aya 4. Pada lisan teh baris. Jumlah padana aya sabaraha? Jumlah baitna di dinya. Di dinya kan aya sabait atanapi sapada. Watakna naon? Ieu nyarita kedah terang heula urang nyaritakeun naon ieu pupuh teh. Ieu kan aduh ibu nah tega ngantun abdi, berarti nyaritakeun hiji indung anu maot terus budak eta ditinggalkeun maot ku indungna jeung adi-adina can darewasa, can bisa males ka kasayan si ibuna. Jadi watakna sedih. Eta pupuh Mas Kumambang. Contoh pupuhna siga kieu nadana. Aduh ibu naha tega ngantun abdi teu acan dewasa abdi sareng adi-adi males budi kasalira. Eta contoh pupuh Mas Kumambang. Seueur keneh pupuh aya 17 pupuh biasa ditinggal di YouTube, di internet seueur contoh-contoh pupuhna siga kumaha lirikna nadana tiasa ditengetan ke di
internet atau napi YouTube. Bagian terakhir ngeunaan kakawihan. Upami kakawihan mah lalaguan Sunda nu dinyanyikeun ku budak tur dipraktekkeun. Seueur pisan kebudayaan urang ngeunaan kakawihan, contohna cing ciripit, cing ore-orayan, kacang panjang, dog-dog pidahu, pulpo lenong, seueur pisan. Ya contohna cing ciripit. Upami cing ciripit mah panangan urang ditamprakeun terus curugna ditempelkeun, bari nyanyikeun. Cing ciripit katulang bawang, saha nu kajepit tunggul lawang. Ta eta anu kajepit ku panangan urang berarti eta anu eleh atanapi nu ucing. Nu ucing. Eta ngeunaan materi kakawihan sareng materi tembang. Jadi upami tembang mah sadaya pupuh kalebet kana tembang. Jadi tembang mah lagu Sunda anu kaiket ku aturan pupuh. Upami kakawihan mah lagu Sunda anu dinyanyikeun ku budak tur dipraktekkeun. Eta materi kawi ngeunaan tembang sareng kakawihan. Sakitu mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.